Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng sungkuring Mang Dede Racet anu biasa mancan tugas dina acara dongeng ieu. Atur nuhun pisan kitunya ka ya sahabat-sahabat gitu rekan-rekan wargi-wargi gitunya Kak Mbah Idar Jaya cenah ya. Terus Kak Agung Hidayat, terus Kak Adodi, Kak Andi Sulaiman juga nugas Slamit tepenak jeung Kang Andi Sulaiman ya. Terus ada Adang, terus Asep Mahmud kumaha sadayana sarehat Kang Asep eta Asep Mahmud di itu di lemur. Kak Adede, terus Dede Wiwi ya rerencangan keur alit ya jeung Teh Wiwi kumaha sehat Teh Wiwi. Terus Kang Asep di Ciharalang oke aya Abi ya Kang Abi. Terus Kang Ayep ya kumaha ya dina pencaksilatna Kang Ayep ngagoongan teh rame keneh gitu. Terus Kak Agung Salawasna ya aduh Kak Agung Salawasna ya dina karining Bapak kusut ci Kang Agung lah pikeun ya nuju ieu lah barudakna nyeta rada rarese kitu tah. Terus aduh ya nu ti jauh ya itu Palembang ya Teh Ika ya Teh Ika kumaha Teh Ika damang Teh Ika. Terus ka ieu Aeko ya terus Aeko Aono Aho pokona mah kasadayana we ya di Majalengka nya mohon atur nuhun pisan ya anu tos ngiring ngarojong dina acara dongeng ieu. Oh mohon henteu hilap kitu nya ka Acecep teh di Singapura opat gitu terus ka Bakarti ya Sempur gitu terus ka Luki Tenor ya sahabat terletik ya aduh kumaha ya masih keneh gitu nyanyi-nyanyian gitu terus karena naon gitu ayeuna nya Luki Tenor. Terus ka nyalah kombe gitu ka sadayana nya anu ngiring ngarojong dina acara ieu lah orang milarian panglipur kalbu pangbeberahan amanah. Jadi ceritana Cesumi teh cing urang tinggal rekamana gitu da nya cenah. Jadi sutradara teh henteu kana mobil gitu da kudu nama dina cerita dongeng nama eta Cisumi teh kana mobil gitu. Mohon janten kume ka sadayana anu tos ngiring ngarojong kana acara dongeng Juragan Harta ieu mugi sing janten panglipur kalbu pangbeberahan amanah pikeun urang sadayana nya jadi biji-biji kitu we kum kasadayana nya anu tos ngiring ngarojong ka Kang Aji iya karyana ya. Kumaha Kang Aji ya damang Kang Aji duh kira kerja bakti deui. Bah, maaf bah ada kelalandong ke Abah. Bah, punten, bah. Assalamualaikum, bah.
jadi kieu bah abdi teh kadieu teh dongkap ka abah teh kapungkur teh atos abdi teh bah nanti kadieu teh nya nyata murang kali abdi teh bah kagegeringan gitu ku awewe aing teh geus sababaraha poe nyata kadieu nenten lanong gitu bah nah atuh dipelet-pelet bah ku pelet maronge gitu ngarah si eta si Kinan teh daekeun gitu ka anak abdi nyata gering nate gitu bah lang lingling abdi teh geus wirang gitu sareng abdi teh hoyong payu taneuh gitu bah sugan we nate sujang adu teh ka pangpalerkeun gitu bah geus nyata eta keca lain kunaon apa teh ya tegas ngubaran sidikan kamari teh kalau kakeuna ka abah gitu biasa abah teh ngubaran anu ieu nanti kalau ngubaran anu ku kena ku rejit kalau kakeuna ku abah gitu nah aing nu sabenerna cek teh rek naon gitu ka dieu teh oh nya aing cek apa mah kieu nya non teh aing ku pelet maronge mah moal bisa tak kece sebab non teh budak kece teh lalaki gitu jadi pelet maronge mah kudu keur awewe gitu kece aing lalaki mah nyata kudu ku pelet paronge gitu tapi dah wah kece nanti aing ngaran pelet paronge mah gitu jadi teu bisa gitu kece ngan eta non teh lah lamun budak kece hayang cager mah gitu keun we eta ku abah urang kubaran jeung nanti maksud ece rek ngajual taneuh mah gitu keun we ku eta ku ece ku abah urang talekahan gitu kece kelanya ingat kela aduh geus heula geuning ece budak kece teh gering teh kageringan teh non teh kageringan ku awewe geuning kece teh jadi kece kudu diobaranna teh ku kembang gitu kece nya eta budak teh geuningan tanggal tanggal ku cikembang gitu ngarah cager kelanya teh amarna besok aya cek geus ya kece da kembang teh sok aya gitu kece eta nu eta nya jadi budak kece teh kembang gitu ku non teh kembang gitu kan teh balik lagi sa cagernya Niti kaler nanti ketulnan, tuti kulon. Ya sujang atuh teh singkrat cager, singkrat amanyon kan pilandongan anak. Kawat posting kan jadi indungna. Singkrat amang, singkrat cager. Sok raja datang kemang kengaku bahkan sujang aduh. Sok raja datang kemang kengaku bahkan sujang aduh. Tak keningan salah tak kening ya kece ya agis ayah ya bubareunana kemang alah astagfirullahaladzim nah ya mah kangkung kening lain kemang alah aduh alah kan baik kecenya nu penting make ubarannya ya ku eta ku cai kangkung ya kece eta si atuh teh ngarah geura caget teh geuning babari kece ubareunana keur anak kece teh lah ya teh panas tiris ya tadi kece teh akang teh aki teh abah teh besok aja deh kece ubareunana ge si kece teh rek eta rek ngajual taneuh cenah singgara payu singgara laku keur meuli motor si ujang adut cenah ngarah buru-buru cager geracor geura piubareunana geura datang halah
gening kece alah nah gening ieu mah roti alah pangabeki abah tuh ieu mah abah tuh lapar ieu mah alah gitu ya ya piubareun si Ujang Adut ya dah abah we heula ieu mah kopi heula roti geningan duh abah geus tilu peuting ya teh kece can barang dahar kitu alhamdulillahirabbil alamin ya cing raca geradutnya ya jadi kitunya kece ya nanti datang ka imam manikeun kitu ka anak kece terus ieu tah ieu teh kaditukeun deui kana tempat deui kana taneuh kitu ngarah buru-buru payu kitu sing racakeurnya kecenya ulah katuturusan kitu ka si Ujang Adut karunya teuing kitu geus robol geuringna teh eta budak teh alhamdulillah lupa tinggal bacan ngopi yang walungan itu kaluhunnya kontes ada tuh bah ya abdi geus dipasihan kembang gitu sareng ieu teh taneuh meureun nya bah kaditukeun deui kitu ieu teh ka hayang payu tadi teh kitu kan kamandian kitu ke kembang ya tapi nah ieu mah sika ieu bah sika kangkung alah si abah alah kangkung geuning ieu mah jadi manian bah ku ieu bah si Adut teh Gerah hudang Adut ya emak geus mawa piubareun ya dacang gerah hudang ya emak geus mawa ubar ya teh kembang jadi tanah makalaka menang kangkung ya Adut gerah hudang sini dong. ulah sini-sinihan wae ulah sini-sinihan wae sok gerah diubaran itu Sini dong. mani jadi gitu ya Adut geus karunya teuing budak teh aduh janten gitu pamirsa sadayana perjuangan jadi indung nyaah kanu jadi anak ngabelaan harta jeung banda tepikeun ka beak bahkan tepikeun ka manehanana memperjuangkeun hirup ripuh lempang kanu jauh pikeun ngabelaan jadi anak kanyaah nu jadi indung moal bisa kaukur ku kujur kanyaah nu jadi indung moal bisa kadepa kurasa matak dina perjuangan eta Cisumi manehanana sanajan si Adut anu pikiranana geus amis teu karasa asin teu karasa ku eta Cisumi erek diubaran terus-terusan mun gitu pamirsa sadayana janten lalakonna nu jadi indung teh kitunya kanyaah kanu jadi anak teh ku memperjuangkeun teh lain bobodohan gitu matak urang kudu ngucapkeun syukur alhamdulillah gitunya kanu jadi indung masih kena diparinkeun sehat gitu salamet gitunya mau diparinkeun rizkina gitu mugi urang ulah poho kanu jadi indung ku kantong hilapnya like komen terus subrek gitu ngomong naon bang teh wes sina ku si teteh mal bener mau subrek gitu Halo guys, jangan lupa di like, comment, and subscribe dan tekan tombol loncengnya ya.